Kere dengekeun heula, cicing. Geus merecan. Pokona kieu urusan ijazah ke calon kades loh. Mun eueuh sok injem heula di Mang Asep dan Mang Asep aya ijazahna. Kumaha Asepnya? Kan ijazah Asep teu dipake. Tuh teu dipake. Dipake ngurut ae. Daripada teu dipake sok we injem ku ulo keur Ari ye ahdi ngurut ulah dikemanakeun duitna. Ka urang teh dinjamkeun. Siap. keur naon? Ke calon kades. Jadi Menang urut. Jadi loh duitna diinjem ongko ijazahnya diinjem. Dinjem. Tuh kumaha Asep gitu. kumaha ya aing ke dahar ngapoe eueuh. Hah? Mau ke dahar ngapoe eueuh atuh. Apa nih sampingan deui ngojek ban mana ngojek wae. Ojek babalatak ngagang aya wae. Oh gitu. Paling 50.000 paling ojek mah. Menang tina mecat ji 2 ge 100. Ya kumpulkeun Sep, kumpulkeun keur ngabantuan ulo. Heeh. Tapi da diiemkeun kedua setarana kudu puguh atuh naon ge. Hah? Kudu puguh ieu mah setarana sabulan-sabulan teh kudu puguh. Oh, nanti puguh ke tuh calon kades. Make buku. Pan ke tuliskeun tanggal sakian. Sep aya njem duit sakian ye. Kudu kitu atuh. Ai kitu mah kurang di Nya berarti kieu Sep, berenang Asep teh ijazah diinjemkeun. Duit hasil ngojeknya diinjemkeun saware supaya bisa nyalon kades. gugunu. Heeh. Gitu nya. Sepakat teu? Pakat